billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sohibul maksad keluargi hormatin pribados, aparatur pemerintah sami hormatin pribados, cekakantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin, cekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa lepeh. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Khususna sohibul maksad keluargi langkung utamina pisan kanu disyukurkeunana nyaeta dina raraga walimatun nikah anu dina waktos ieu disyukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala kuramana sareng ibuna anu alhamdulillah kusaena pamaksadan sohibul bait negerakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya selaku sepuhna, wargina, tatangina ngiring kabarokahan. Wirena urang sadaya parantos ridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu ulah sakedap urang sami-sami utami nama urang niatan ibadah baik ka Allah Subhanahu wa taala anu ngangoper antawisan ngiring ngabantos pidoa ka pamaksa dan sohibul bait oge urang sami-sami saling doakeun moga-moga urang sadaya salalawasna diwuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dinaungi ieu nuju dilungsuran hidayah taufik ku Allah nuju dipasihan kanyaah kadieu wirehna urang sadaya parantos nyuntang waktos sakedap ieu waktos istirahat diganggu heula urang sami-sami ngadamel ceng-celengan gugunuk bekal kanggo bekal lalakon hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Kahiji lalakon urang anu paling caket di mana urang parantos ngarawaskeun bosen di alam dunia pasti ku Allah ke moal diantar nyepa pasti
bakal dialihkeun ti alam dunya ka alam anu saterasna nyaeta nu paling caket aya anu nyebat alam barzah aya oge anu nyebat alam kubur di mana tos aya di alam barzah sadayana di zaman Nabi Adam dugi ka dinten kiamat maka urang bakal dialihkeun deui ka alam asal itu aya oge anu nyebat alam akhirat pangna disebut alam akhirat teh di mana jalmi tos naguluk sadayana kadinya maka moal aya anu tiasa moncor deui tina eta lokasi itu pada dasar hakikatna emang asal urang tidinya. Alhamdulillah sahibul bait di dieu nagerakeun rasa syukur wirehna anjeunna parantos ngalaksanakeun amanah Allah ya terakhir sategasna pamenak pribados anu masih kene lain masih di abdi ma'awam kene bodoh kene karena segi agama duka kunaon sahibul bait make ngangkeun abdi nanti da urang jadi para alim ulama para sadi sampurna ilmu sareng amalna pribados mah masih diajar kene Pak kana agamana ge itu duka dianggap duka henteu ku alana ge ya tapi mudah-mudahan ku barokah urang berjamaah urang sadayana sing janten jalmi anu dilebetkeun kana agama Islam anu akhlak sareng kelakuanana niru nurutan kana Islam sejati nyaeta nu dianggo ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamendak pribados mah pada Islam sejati mah aya deui nu nganggona liwati Kangjeng Rasul. Anu sanes-sanes mah raraosan teh aya bedana. Itunya itu cirina we pidawuh Allah saur Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh eta cirina jelema sampurna pidawuh Allah assalamu alayka salamatan kami alaika kalimatna ge mufrad teh alaika keur anjeun sorangan Muhammad ayyuhan nabiyyu we nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami wa barakatuhu jeung kaawetan barokah teh awet kaawetan kami alaika mung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aya keterangan assalamu ala Ibrahim assalamu ala Adam di aya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ringkasna ceuk kasar nama jelema nu bener ceuk Allah kakarek eta hiji itu sanes ngawonkeun kana Nabi sanes sampurna moho Allah nama hiji tawisna aya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu eta ya Allah ngadamel Nabi sareng Rasul teh 124.000 anu diangkat dua jabatan Nabi ongko Rasul ongko 315 anu jadi pimpinan aya 25 raja nama mung hiji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung jalma bener mah nyebarkeun Islam teh teu ribet, Pak. Cuma 23 tahun nyebarkeun agama Islam sadunya nyebar ku Kangjeng Nabi. Itu nah ari urang ngajak salat ka tetangga ge. Ustaz adan teu karenge ngan aya opatan. Itu gitu nah Islam teh gagal gitu nu kurang itu tapi adat nama gila gitu matak sahabat kepungkur tabiin para tabiin naroskeun ka sahabat sanes sahabat ari Gusti Rasul nyebarkeun agama Islam teh mendingan sajurela nyebar ka alam dunya kumaha cenah polana Rasul mah carana nyebarkeun agama Islam teh tatmimul quyud wa surut ditamsil parantos jadi adat kebiasaan para alim ulama di mana nyampurnakeun syarat jeung kaid suku contoh Rasul mah lamun dicontohkeun kana perilaku di mana aya jelema dikadek malah alhamdulillah tapi lamun jalma diberi duit malah nangis eta pola nyebarkeun agama Islam
teangan cara kumaha cara nah nu pahit ulah karasa pahit nu amis ulah mata tiri takabur itu ya eta pola kan ya Rasul ulah keur masalah cek agama kata mah nyaritakeun anu bari amek ongkoh ya jelas kadengeuna teh enak ka urang teh boro-boro kahayang ngeurekan sok jelema tara salat mau buru dikanarakakeun geuleuheun teh ngene-ngene ge henteu kudu diomong-omong da moal ka sawarga jelema tara salat mah keur mantara dicarakan ongkoh beuki ngabisin ngene-ngene teh ya tah Rasul kitu dina perang Badar saliti sohorna beletuk jelema kafir paeh ditumbruk ke Rasul ta Islam saur Rasul Gusti ieu teh abdi Gusti maot alatan perang lamun teu perang mah buah panjang umur nepi ka isuk buah isukan mah Islam ta Islam sejati teh kitu aya jelema Islam milu perang Badar maot tubruk ku Rasul Gusti ieu teh abdi Gusti maot alatan perang Islam nama ngan amal na can loba mun panjang umur mah teu milu perang nepi ka poe isuk atuh namahan tasbih dua siji mah ta eta Islam sejati diajarkeun ku Rasul kitu bijil we kanu aranum ayeuna kanu ngarora puguh nu ngarate atuh irfa bikanal mubtadas manwal khobar tan sibuhu kakana sajidan Umar warofahul mubtadaan bil ibtida kaza karokun khobarin del mubtada watak budak murah mah hai kahayang ngapak langit kemampuan nol itu lamun sakali haya ala sholatnya sakabupaten hayang sholat kabeh dalil dituna aya duaan ge untung itu lamun mengkaji kana ilmu agama lamun urang ngajina kana tauhid urang ngajak salat ka tetangga teu aya nu nganggap lain tetangga bengal ngan ilmu nu aya di urang dipis keneh cacakan ngajak jelema nu sarua dahar sangu geus teu nganggap komo mun ngajak salat ka munding nu ngarjiana tah ngeunaheun Islam mun dijitukeun tapi lamun Islam kaluar tina awakna ngaco ka ituna bapak dia tetangga kera sholat mah hari itu jukut eta berenang sholat saya watak eta pada kade sim kuring ngemutan umajak manawi kahartos manawi ayat pitulung Allah kade kurma yete Islam teges akhir ya itu situasi alamnya geus kieu kade ulah kabawakeun ku zaman dan cek Allah oge hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sok geura aritung awak maraneh kabeh masing-masing ulah sok ngitung-ngitung amal batur da jaga di akhirat ge nu bakal dihitung teh karya urang masing-masing itu sablamun ilmu geus kaluar kana tina dirina entong-entong ka tetangga kana jauh pamajikan batur sae mah hayang ngagesek watakna itu lamun kaluar itu lamun urang gaduh istri diajak salat tadaikeun wae lain awewe bengar justru ilmu nu dipake ngajakna ipis akhirna moal nganggap itu ka istri masihan hartos 100.000 pameserkeun mobil lain awewe teu bisa balanja ngan duit teu seimbang jeung harga mobil kitu lamun mengkaji mata assalamualaikum kah jelema bener mengan eta hiji-hijina sejen mah ampun paralu Nabi Adam dipetakeun ku Allah Ta'ala di sawarga baya pisang sarating anak kincuna kieu kalah bijil ka dieu nya sangsara geus datang ka dieu itu bogoh ka awewe kudu kawin hayang salamet mah namun di sawarga mah kudu kawin kok we itu di mana we manggihna ti aya kadenge sejarah agama nyaritakeun jelema di sawarga ngawinkeun aya lombe kayang koyong bonggol bicara kek di ditu jangan ada malah payu itu nya jelema sayong di lombe itu nya mantuan yang henteu maraban ngurus henteu tempo padu harga mah jeung manehna gitu sabaraha teh harga awewe ayeuna kita nanyakeun ka bapakna manu ripuh nyieuna marabanana jeung amil padu harga nya
nya kade mudah-mudahan syukuran anak sahibul bait sing ngajantenkeun ibadah sarta janji Allah sing kapenat pidawa Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wallahu alam angin Gusti anu maha uninga kana makna Al-Qur'an pamadak abdi nu bodoh sajajaran jeung abdi sulit neangan jelema nu mampu ngamanan Al-Qur'an sanajan zaman kiwari itu mana asli mah ari bismillahirrahmanirrahim anu diajarkeun ku guru di sekolah di madrasah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu bukan arti hanya persamaan bahasa antara bahasa Arab itu jago jelema bisa ngamana bismillah Pak tingali pidato Sayyidina Ali wa min ma'anil kutubi majmu'atun fil Qur'an Jabur Toret Injil eta kenging nyanak tina Al-Qur'an Al-Qur'an 30 juz wa min ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah Al-Qur'an 30 juz eta hartina tina Fatihah wa min ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah Fatihah anu 7 ayat eta kenging ngamaknaan tina bismillahirrahmanirrahim wa min ma'anil basmalah majmu'atun tibaiha bismillahirrahmanirrahim oge kenging nyanak tina be nalafad bismillahirrahmanirrahim mata moal aya nu mampu ke tahapan abdi mah ngamanan Al-Qur'an itu sebab lamun bahasa Al-Qur'an tibang disaruakeun jeung bahasa urang kadituna bakal ieu itu cilaka itu mata sakedik ageuna itu saur Sayyidina Ali di kampung teh wayahna kudu diajar karena ilmu penggali ilmu Allah disebut ilmu alat kedah loba lah di kampung mah salapan siki we nya kedah katalar salapan siki teh kitabna Jurmiyah, Sorok, Yakulu, Imriti, Alfiyah, Mantek, Bayan, Mahani, Bade cekap segitu jadi lebih itu wau wacana kemana-manaan Al-Qur'an hadis wae ge soal gitu ya wayahna dekat ke katalar eta kira salapan siki lah itu nek nyarita ke Islam jurusan mana tanpa ngaji barabot Sayyidina ilmu Allah masih nu majaji naon majaji teh kalimatun mustamalatun fi ghairi mawdi'at lahu kalimah anu biasa diaho tapi hati-hati jerona loba nu lain eta itu lamun bahasa kolot baheula mah zaman perjuangan Islam di Indonesia disebut nate nganggo teh bahasa siloka nyumput poek dina caang ngegerak bari teh kacara lamun teu digali jerona bisa-bisa mata ngabahayakeun itu baheula sok aya rajaban muludan peringatan Maulid Nabi secara langsung teu aya naon nasab agamana Hindu jeung Buddha namun nyaritakeun Islam dipencit tapi Islam kekeh hayang nyebar mata make teori baheula mah peringatan Maulid Nabi teh teu aya nu wani nyebarkeun muludan naon atuh nyebarkeunana baheula mah hajat peling itu maksudna mieling itu kakupingan yang kudu ngarora haram musyrik bekem teh jelema batur memperjuangkan Islam di tengah-tengah udah mampu tapi kabayatak kiai ustaz ayeuna di mana aja teh ladang ngadongeng ladang sisi lumputan urang barokahna ayeuna tapi kabebas nyaritakeun rajaban muludan batur mah ngap-ngapan siun di payahan da moal jalan itu baheula sejarah nu kapernah ku abdi Islam teh kitu Pak baheula urang Indonesia ka Mekah teh lain guru ilmu neangan duit teh tadi nama dagang itu ngan ku bakat ulami ku sering alhamdulillah lungsul hidayah taufik muncul dina ilmu tanana hoyong mempelajari Islam lebet ke Islam
itu terserang menguasai ilmu Islam sekemampuan orang Indonesia wih ka negara orang tujuanana hayang nyebarkeun Islam. Ingat yang sejarah Islam di Kangjeng Nabi turun ka dieu teh pecah jadi 4 pimpinan. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali demi ngajaga ketenteraman umat Islam di Indonesia, makanya nate sa Imam Syafi'i blus ke Indonesia. Maka di Sabang dugi ka Merauke teh teu aya perbedaan ibadah sahua sama bapakna hiji. Itu kabeh dienakeun laloba duit, akhirna urang Indonesia bulber ka luar negara, akhirna tepung jeung ajaran imam-imam sejen. Kasus Imam Maliki, Hanafi, Hambali brus ke Indonesia amrek kabeh. Gitu. Yang jadi 4 bapak mah geus kabayang ke urang tilieureunana. Hati-hati. Itu akhirna awet-awetan mata kawan. Saur Nabi wal aslu qawiyun wa zaidatu aula bil hadfi. Itu Islam nu aya ka Indonesia nu pangheulana di bawah pimpinan saha? Imam Syafi'i. Kita sok luncat mula pabrik asal aya nu anyar resep melu, aya nu anyar melu, akhirna urang teh boga bapak. Itu di mana jalma geus ulin-ulinan kitu, maka istilah di kanagaraan mah eta jelema teh ku RT hiji digebahkeun, ku RT 2 moal ditarima rieut ta jelema geus eueun ngaku kitu. Ade la in sakartum la azidannakum walau alam pirawa Allah sing sazaning jalma anu tumarima kana pambere kami la azidannakum tungguan isuk pageto ku kami bakal ditamahan deui. Tapi walakin kafartum di mana aranjeun kabeh dibere ku kami teu nuhun acan inna azabi lasadid umat pamana pribados upami satuju inna azabi keur di dunya ulah dimanaan siksa sabab Allah teu nurunkeun siksa ka alam dunya. Siksa Allah lamun diturunkeun ka alam dunya entong jelema dunya anaje bakal awut-awutan ulah lalawora siksa Allah itu aya. Naon atuh inna azabila sadid pidawa Allah kagede-gede ditamahan nu aya ge bakal dituntut dicokotan deui ku kami. Itu inna azabila sadid di dieu mah pamna kaji. Itu. Kumaha cenah abdi mah da teu nikahkeun ari kitu syukuran kudu nikahkeun wae hasibu anfusakum cek Allah. Itu pikiran deh badan urang pamere Allah tiluhur saujung rambut ti handap sausap dampar. Itu syukurkeun ka Allah. Dina badan urang, dina salira urang, dina mastaka urang, pangluhur-luhurna mastaka urang ku Allah dihias ku rambut. Itu saur Allah la in syakartum la azidannakum. Amun anjeun ku kami diberi buuk dina siraheug disyukurkeun tungguan isuk pageto bakal tambah gomplok. Gitu ya Allah. Walain kafartum di mana aranjeun kabeh diberi buuk ku kami teu disyukurkeun dilekeun isuk pageto paing bakal dilaan tengahna heula nuntut. Nah, sok aya jelema nu nuntut tengahna urangnya. Tah, eta teh henteu disakaliguskeun setan subana isuk pageto syukuran nepi ka buleunang syukuran gitu. Nah, itu kudu disyukuran. Aya nu weuteuh bilanganana warna robah dati Allah nama hideung. Cek Allah lamun teh daek syukuran ka kami kana buuk lekeun isukan lamun teh rentang di jil bararoda. Gitu. Nah, ya jawe nu aya di urang syukuran mah teh kudu jauh-jauh. Gitu. Kade sareng ngangokna ulah syukuran bari dilawan. Tuh nya ayeuna urang dipasihan rambut ku Allah Taala.
Kanggo naon? Kanggo ngahias badan urang terutami ibu-ibu itu dasanajan raraina sae bodas rupana irungna mancung bulanang bukan moal payu awewe jeung kemana teh itu mangkat bu kudu diingu itu nek awe lalaki ge saurang manyieun teu bisa atuh diberekeun mah ulah sok diruksa kilang bara di tamahan itu iya kadua tidak Allah wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu walau alam bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya tukallimuna bakal ditaroskeun deui jaga di poe kiamat dituntut ditanya ku Allah tilu heula Pak sabaraha kali di alam dunia dicukur pohon deui weh geus hitung heulang bae itu malaikat petugas mangkani malaikat teh nyanyanak gada dua siki tidak bentukna seperti kadu cangkangan didamelna tina wajah menang ngeueum jutaan tahun nupang leutikna teh 35 ton khusus ke ngagembung hulu jelema nu poho dicukur dalilna kuat na Al-Quran bima kanu yaksibun kang ngaran dipigawe bakal jadi persoalan teh gitu ada kali mah jarang dicukur bising poho deui kitu nya buat nekarok mah riweuh lah geus kabayang yaksibuna pohon deui mah diteungeuh itu nyanak gadana teh dua anu hiji 35 ton nu hiji deui mah 70 ton eta mah cadangan anu 70 ton untung malaikatna teu ulin ka dieu lamun ulin ka dieu mah dicukur mah geus waneta kipratan di malaikat ya komo menyen serangan diberi ku Allah kalah diruksak itu aya sotenan dina ajaran agama Islam disunatkeun diparas teu meunang disesatkeun sanajan samili dihalut nepi ka tukang lamun dibuleungkeun tina mun-munan nepi ka herang baru gaduh ganjaran sunat itu dimana tos diherangkeun tinggal ngalisahana kulis sakeltik poyangkeun da unggal anjing-anjing jam sarapan lamun teh cingkartik itu eta jadi sunat nanti bukan cingkartit eta ai dicukurna di ware-ware mah ai di tukang bersih dina mun-munannya saya sama makruh penghinaan kana sirah cek agama gitu mata upami bade ngalap ganjaran sunat teh anjing krok sadayana sadesa ieu mah poyangkeun kabeh gitu ai ulah ora kadalil Allah mah bisa diheureyan yaksibuna itu bakal ditaroskeun salila di alam dunia sabaraha kali ngiceup Pak teteh tapi kitu ge kanggo jalma anu hayang kasawarga engkena itu ditaruh sabaraha kali ngiceup sabaraha kali ngarenghap sabaraha kali nguping panangan sabaraha kali usik salami di alam dunia itu mata batur mah anu lega pemikiranana ribetnya hayang kasawarga teh atuh lain kasawarga sia barang murah mah sidik mahal-mahal na eta ku pertanyaan mata anu berpikir panjang mak mungeun kasawarga teh ribet loba ting pertanyaan ayeuna ujung bade ka neraka weh cek aloh pang ulah tak kainyeun ge bisi siarayang itu dalilna wal jannatu hakun wa naru hakun sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun ka mana we nu kira-kira katenagaan tong sok musing-musing maneh ieu mah teh ngebogaana ya kalau ada yang menepikkan nunggu ay gitu lo menurang ke neraka nek dicari ku Allah mau itu wanaru hakun Allah mangan mangdamelkeun ku neraka bisi aya jalma nu hoyongeun kadinya ternyata loba nu hoyongeun kadinya teh itu duka ibu-ibu di dia badai ke neraka bu
di mana-mana kalau di tawisa neraka gigi berian catakan can apal kongo lamun apal ya tapi yakin lah nu aralim ka neraka sebenarnya mah lain bakat ku kuat iman lain bakat ku luhur ilmu alim ka neraka teh hiji ku sabab urang can apal kieuna bawa lamun geus nempo kieu nama hayang buat teh kan sok beunang katipu teuy gitu nah kaduana sok rada singsieunan ku ustad dikit-dikit jadi ustad kan ngingsieunan batur naman teh ya ade cenah ibu teh neraka teh panas atuh lain ge neraka artiis mah kulkas meureun eta mah bakat ku hayang ngingsieunan ke urang mun paduli nek neraka ge naon juga komo lamun ningali kana jaga mah hakikat nya upami urang dia aya jalmi 1000 maka Allah ngadamel bumi di ditu 1000 istrina hiji pamegeteh 40 kang anu miskin ngerakeun di sawarga boga pamajikan hiji mending balik di ka dieu wae 40 teh kang anu miskin aja teh Pak di ditu teh mangkani widadari aweuna ge sanes bentuk kieu ai gila urang gitu mah tingali dina kitab Situl Kiamah upami aya awewe widadari awewe urang sawarga nu umum sok nyarebat bidadari turun ayeuna aya ka tempat syukuran Saibul Bait moal aya nu hirup jelema mah hiji ge gelis-gelisna bidadari teh kok langar teu ka dieu nama bidadari teh moal aya nu panjang umur komo kadengieun ku aki-aki mah itu ayahnya ngabejanki ayah widadari di pasar paeh soak kadangnya aja itu tinggalin galeneri upami lancingan widadari anu tos 200 tahun teu dianggo urut lah di dituna geus saroek digantungkeun di lawang langit cina ayun-ayunan maka jelema salam dunya moal aya nu lempang tungkul kabeh tangan salana urut teh widadari itu cobi lancingan ibu-ibu enjing gunukeun poekeun di jalan ya tukang ojek ge kajen teu boga duit teh ngaliwat teh 50 meter deui teh parantos ngebul hanyut gitu hanya jeung geulis jeung bager teu butuheun dahar teu butuheun imah teu butuheun duit keur alus ongko lain ge alus atuh beki duit mah kajeng tah itu hiji pamegete 40 kabayang teh urang ayeuna lamun aya tatangga urang misalna 10 urang we tara salat berarti moal ka sawarga widadarina uwana nyokot bagian ustad ya nu ustad 40 ditambah 10 kali 40 nu tatangga kok ke ustad tong hayang ting kabeh kali itu mah urang rugi uang buluhan adan lamun ngaji kana tauhid ieu mau meni hayang kabeh we jelema teh kudu arariman teu apalin pirugieun kana adan di dunia nu mayar eueuh nu nyampeurkeun eueuh bidadari teh kabagean rugi tah rugi maneh Islam mah pangenah-ngenahna lamun dibawa ku kesadaran ngan lamun geus dicampuran jeung sifat kepribadian newaan teu bayaan cegekan geurehan goreng adat gede amek pusing ngadenge Islam teh itu agama Islam turun ke alam dunia lain keur musing-musing jelema sila tenang hati jelema itu kabeh panaya cenah wajah hidup fisabilillah dina memperjuangkeun agama Allah sanajan nyawa pasrahkeun kaji ka dituna itu nu disebut berjuang jihad dina agama Allah hakikatna kabeh iman Islam nu aya dina badan urang ulah diruksak ku akhlak urang masing-masing eta jihad lain ka batur eta salah metakeun ngaranna
ai urang teu diperhatikeun ai batur diperhatikeun engke bisa ngalereng ke bawah ka salah. Mata guru abdi baheula kitu masihan saran. Lamun anjeun hayang neangan bener umat ulah mapai-mapai bener sabab kadituna bakal jadi salah. So lamun urang hayang papan hijem bener terus teteangan bener kapangi bener bakal muncul dina otakna aing nu bener takabur ngaranna awut-awutan kabeh. Kitu guru baheula mah teh. Itu kata kadejang si ustaz kadejang itu keur baheula kade ulah omat teh ulah dipusang-pusing bisa dipek-pek aja. Itu santri baheula kiai baheula mah itu eta teh namina alatul malahi alat karamean yang harapan ka Allah tong sok mamawa karamean bisa jadi duraka engke bisa kasupkeun kana ngaheurikeun kana agama Allah. Itu tepati sabar hadoraka jelma tara tapi jelma nu ngaheurikeun kana agama Allah 10 lipat dorakana. Baheula mah keur zaman begitu itu ilmu agama teh kalau baheula mah api jelma nu ngaji dina panggung kieu haram. Itu nyaritakeun ilmu Allah kawas jadi raja we. Sadidal haya iwa tawadu kan gitu kanjeng Nabi. DP hanap asor sajajar mustami jelema mubalik jelema kunaon make di luhur-luhur itu mata eta sakitu ge geus nyalahi aturan lamun santri baheula. Musabaqah haram gamusan komo tingali nasulan itu pang berat-beratna alat karamean nu hese ditobatanana gitar, sitar, dongdong, suling eta pangehesena. Ayo gamusan teh make nu kitu teu ngeunaheun. Itu mata dicampurkeun antara ibadah jeung juri. Ibadah make juri begitu. Allah mau nerima kana ibadah jujurian. Itu katakan beli nguping acara piningal abdi dina YouTube abdi terang diparaling ada itu kendain ke tidak neraka masih kaya narima kaja mah tukang pulang paling mulai manfaatna tina alatul malahi ilmu Allah mah kajian bismillahirrahmanirrahim kedah papayun-payun insyaallah barokah nepi ka akhirat. Tapi lamun kitu mah cek santri baheula mah guru ngamanatkeun urang meser buku ulah pilih kana buku oh ieu terang nu haram ieu anu wajib ieu nu sunat ieu nu makruh salat sunat kudu kieu dina buku moal manfaat kawas guru we di lembur guru urang eta nu bakal tanggung jawab dunya jeung akhirat sanajan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayeuna mah beda pan kurame deanya nyarekal hukum ge pani moe teu puguh guruna teh poe disadak pan euy. Da abdi mah tina TV, da abdi mah tina HP, wah geus auta-auta nah ilmu tidinya barisa ngomong gitu atuh. Mata punten ka masabdieun bilih ngararuping ningali abdi dina HP, dina YouTube, umat ulah dialap manfaat, anggap we ngadongeng. Moal aya manfaatna. Itu ya, anggap we ngadongeng lah tamanunutan gitu tong dipikeunkeun teh ilmuna pamali. Santri baheula mah gitu. Sal abdi mempelajari ilmu Allah lain kamari sore Pak ya itu mimiti nyabak kitab Sapinah teh tahun 63 mimiti nyabak kitab Sapinah pasar Jaina Kresek Garut Limangan Cikalama Cileunyi Bandung Pusat Padalarang terakhir di Pleret Sempur Purwakarta Ciaden ta cirina keluar di Ponok tahun 87 itu jadi ngajinya ngaji baheula khusus ngaji mempelajari ilmu Allah samkolot baheula mah kitu mere isyaratna ujang upama aranjeun kabeh ditakdirkeun ku Allah jadi lalaki umat sing parat nepi ka kiamat ulah robah sing anger jadi lalaki kitu papatah kolot baheula lamun aranjeun kabeh ditakdirkeun ku Allah jadi awewe umat sing panceg nepi ka kiamat ulah robah sing jadi awewe kumaha lamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf
cobi bersatu antawis istri sareng pamegat melalui akad pernikahan putra barokahna gitu. Ari ayeuna mah ngaranna logika, mana timbungah nawe lamun boga anak yang ngarti kana agama, yang ngarti kana pengetahuan umum, moal katanagaan. Akhirna teh jadi lalaki henteu, jadi awewe henteu, agama teu kaberi, pengetahuan umum teu katanagaan, nu kitu jadina kacincalan. Gitu. So, ayeuna lamun urang kade putra, mana timbunganna we mun boga anak jadi lalaki ongkoh, jadi awewe ongkoh. Kira-kira nek jadi naon kan jelema? Dina dijabah ku aloge susah mayukeun. Dijual ka lalaki dayaan sawareh, dijual ka awewe bogaeun, moal laku teh jelema. Eta logika itu. Da ngagali ilmu agama ge matak soak nu ipis-ipis. Otak nama Pak abdi nu jadi pondok pesantren di Kalama kabungkur jam 3 digugahkeun tunggulan lamun teu udang teh sabeda ngadidik baheula jeung ngadidik ayeuna lain. Jelema baheula mah apaleun, jelema mah lain muning, jelema ngaranna ge muning mah saleh, muning sapi domba cacakan teu malah santren teh salakola mah haridengna teu katuluman sok tingali sapi ya brol ngajuru paling sajam ulin wakil kainuna bisa capeun geus daderang-derang jelema 2 tahun tiba bisa ngicup teu wawuheun ka RT 2 tahun iya muling ka jeung rangeteng talukna budak angon ka karek sekolah SD kelas 3 kamu jeung budak puis nurut muning rangeteng ke talukna jelema nepi ka janggotan nepi ka huisan diajak salat nayon weh badagong kalah batan muling buktikan matak jelema baheula mah apaleun berarti ngawarah jelema mah teu aya deui iwati kudu dikebotan so nu ngalaman sakola begitu SD da guru taraya nu lain awewe lalaki ge kucar kacir di hari teh mau apa ninggal wes saja mama teh ditunggulan mau ada kenain itu budak sekolah SD kelas 1 di papatahan kalah tangah cabok ke guruna ning modal jeung di badan boga budak teh boga ilmu mah kitu barawa tunggulan kujidar teh ka pengkeh datang ka imah bebeja ka bapana apa sira abdi ditunggal ku guru cek bapana jangan moal nepi ka imah seuing lamun guru neungeulna tarik berarti alon tunggalan deui ku bapana kitu baheula na teu ditunggalan moal bener jelema bus ka madrasah ka pesantren guru sarua di pesantren oge tunggalan wae baheula mah matak areling itu tah jalma-jalma nu diwuruk pendidikan eta teh nu ayeuna teu sarepuh kalah dijieun nyeri hate lain dijieun ilmu matak ni sepuh ayeuna kamurang kalih ka putra ujang nyai neng aden tong kaparangi kumaraneh mah baheula kalah kitu nyangko jelema beungal itu tong kaparangi bapa mah yang dahar ge baheula subuh paneul padahal lain ngewa kalau ke anak teh yang rezeki teh lain ladang heheotan teu aya duit rag-rag di langit munang bobak belur teh budak dapon celemun we ngahuakeun teu eling matak baheula mah budak lamun karajab kana bobok sangu ditewak leungeunna ieu sangu lain rag-rag di langit jang neng itu ieu bobak belur aing nyangan pipi ka joen teh ayeuna ujang tong janji celmun wae ngalacai heula sangu mestina piring teh kahuakeun budak ngederedeg ngalacai heula geus lumah aya tanaga kakare luyuk jeung pirawa Allah qudratul abdi kasbun di mana boga kaya usaha cik Allah kajen budak diwarah ti leutik keneh eta teh didikan eta teh dibuang kuna teh sarebuah ayeuna teh ulah maraneh mah ulah kapanggih itu barobo barobo kita kau lihat kena bapak nu babak belur nama modal juga naik
budak awewe nepi ka sekolah SMA geus tidak disuruh pakaian serangan-serangan ajan ceuk inungna wios kumaha bobo we modal ge aing eta didikan naon ini tong aneh magat nek teruk sakumaha jelema ayeuna didikanana kitu bapakna kitu ningali ya budak rada hideung meusan karaya kana parang ka sawah entong jang deuleutkeun bapak ge ieu leungeun teu katibeunang dipake sasalaman bakat ku hantam nyanyikan korek era sasalaman ai henteu Idul Fitri ai dipake sasalaman ngai tu konten ujang mah calik-calik ke itu kene bapak kagok kusut ai itu madak baru dak nyantai ya itu malah nepikeun ka rumah tangga sebagai pengantin seubeuh beti dia dan tidak ikan digawe tinggal oleh rek dadaharan gitu warahanana cobi namanya ina seubeuh bersyukuran ka Allah Ta'ala lain syukuran pada anakna payu innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha putra sanesna urang itu putra lain ibu lain bapak da teu aya jelema nu bisa nyieun jelema nu ngadamel jalmi mah Allah namut wadah melalui ramana sareng ibuna eta mah numpang lewat ka bapana jeung ka indungna mah madak bro ka alam dunia saura Allah antu adul amanah ni HP ya jelema titipan nah maka dititipkeun bangga teu kawas hayam teu kawas muling lamun jelema na gereja dan lompat mah moal diamanahkeun ku Allah ge dari mana kok kosodan itu kiceup itu diajar ngomong kena bener budak orok kadenge ku indung bapana jelema doraka salah alamat mustahil jelema suci ngomongna salah pan orok manupang payuna teh eling ka Allah dikir pang payuna diajar nyarita teh cek budak Allah langgeng teh orok mah kitu panggalana ngomong kadengieun ku bapana nu loba dosa indungna nu meded ku dosa malah ka kupingna teh hauhakeun ada jelema linglung teh kitu teh nya bener mustahil jelema suci hauhakeun Allah langgeng ya budak ku doraka malah jadi hauhakeun gitu kade nah putra teh Pak amanat di Allah Ta'ala dititipkan ka saha karamakna ka ibuna dititipkan abdi teu meunang katerangan dina ajaran agama Islam sugan awewe wajib nyusuan anakna teu aya wajib ngamanian wajib ngurus ngahuapan teu aya dalil itu naon sabna walasul qawiyun jalma teh asalna ti bapa kusab di bapak teh daek ngagedean pinahkeun kana perjuangan ibu ka karet jelema mulia sablaga dina perjuangan ibu mah aya 4 batakna itu matak ngagedean bijil ka alam dunya matak cek agama wal aslu qawiyun ieu jelema ti mana asalna ti bapak matak diamanatkeun age ka ramana nyusuan kewajiban ramana ngibahkan itu ibu mah ngahamilkeun ge geus gede bagja di alam dunia ieu eueuh lalaki nu sanggup reuneuh itu geus nuhun untung hamil teh ka bapaskeun jadi nuhun ibu-ibu ngahamilkeun geus lahir tong loba ti rajeka seueuh ngarepikeun ka bapana itu dan nu dikanung di urang teh eta pamerek manehna pulang deui ka sana kok tadi itu kayaknya segitu digunukeun gitu pamere setik itu digunukeun ku pan jadi lembek gitu ada teh lembek teh ngagunukeun gitu nya jadi ustaz lalawara putra teh amanat di Allah Ta'ala seumur umur henteu
tikawit lahir dugi ka diakadan gitu amanatna ti Allah Ta'ala putra teh diamanatkeun ka ramana teh tikawit lahir dugi ka diakadan di mana rek diakadan beres ngakadan diduaan didinya keluar pidawa Allah qad al amanah lain anak tapi sangat itu mata lamun bade ngagugu kana agama di mana putra urang tepang sareng jodohna boh istri boh pamegat beres diakadan geus teu meunang nete deui ka imah urang gebahkeun lain anak sana kakara didinya bakal kapanggih la azidannakum itu sok lamun putra urang beres diakadan gebahkeun lain anak deungeun bakal katingali di bumi sok da sepuh mah geus tara mikirkeun jiwa pribadina nu dipikirkeun teh anaknya Pak sok di mana bapak rumah tangga gaduh putra 3 darurat bapak teh ngadamel bumi da teu diitung nu bogana di mana ngadamel bumi teh nyeun kamar teh 3 we padahal di jero imah teh aya 5 dari tengah damel bumi aya 3 kamar anggeus we imahna kamar panghareupna kuno cikal kamar nu kadua kuno kadua kamar nu katilu kuno bungsu anu babak belur nyeun imah di mana di goa ngahiji jeung beurit eta kolot atoe di ku anak padahal anakna teh cuma jual ngaduk-ngaduk acan boro-boro ka manduan meuli teusik meuli semen nya Pak itu Allah karunyaeun ka urang entah hayang-hayang teh disiksana itu tepungkeun we jodohna tepang jodoh akadan gebahkeun jadi kamar hareup lowong nu kadua ngalih ka kamar payun nu bungsu ka kamar tengah bapakna moal jeung beurit teuing bakal pindah ka kamar nu katilu eta ngaranna la ajidanakum nyangu tadina 3 liter ya kebahkeun nu cika tinggal 2 liter setengah tah la ajidanakum kawin di nu kadua bolok kocokeun nu kadua ka kamar payun bapakna naik ka kamar tengah nyejona tinggal 2 liter tuh piring moal loba ting ruksakna nu kotorna imah moal ledug teuing jadi imah teh ngagedean la azidannakum bakal tambah-tambah kalimatan kawin nu bungsu gebahkeun blang imah teh jadi lega tah la azidannakum teh eta ngejo tinggal 1/2 liter piring atuh teu kukumahan 4 poe oge aya keneh leuwih teh lagi danakum ngarenghap jang naon supaya inung bapakna jongjon ibadah teu kaganggu ku anak gitu ulah aya jalma teh hajat syukuran 4 kali 5 poe nanti gering ngeukeun apaan cek Allah lah ajidanakum kok malah jadi kieu nya praktek di lapangan ada salah bahasa kolot bae lah gitu lamun urang melak tomat engko ngarep-ngarep buahan cengek dan nu dipelakna ge tomat cek Allah lah ajidanakum lamun tah syukuran bakal tambah kanikmatan di lapangan ada cocok teh jeung lapangan itu ieu mah boga budak 3 kawin rawatan di imah ya beki badan nyangu 2 liter setengah tambah kuminantu jadi 3 liter piring namahan injuan ongkoh ngabang berang di imah terus madat kamar tengah usian ku incu nu bungsu nyeret ke tempat bapakna ka goa dan nu ieu ka usia nu kadua ka nu katilu bapakna ka aneh di wae nyeun saronoy jeung doma di luar tah nu syukuran teh kalah beuki maceu lain salah janji Allah ngan praktek di lapangan urang teh kena itu ai diaraos mah diaraos teh lain sakartum la ajidanakum teh dilaksanakeun maka era-era da mobrung madat teh itu dar boga inju jeung inungna wiosna nyai neng itu keun cenah budak mah kumaha dikenek arameng mah tah namahan digawe teh jeung nyesu ongko kukuman ongko inju ongko
itu diberi inju tilu teh geus bergerak berasa ini teh modar kayak gitu teh cuma nang jelema teu beunang dipikanya aku Allah mah tak ditepungeun jodoh teh sina nuntut ngarengha lain namahan ngakasa ieu mah boga inju hiji saekeun nu kadua kawin deui rawatan deui beuki mandat tadi mah teh nah ada geus teu puguh di dileuan kalau laji dan akum lamun hoyong kapenak laji dan akum dan wajahna pangandeuk burak lah tong aya di imah nek ilaha ngarenghanna urang di kerawatan we kitu mah mun daek digarada gleuheung gitu dadaharan beuki kaayaan gede sing kalulutuh ke di imah teh bapak geus natar ngaler natar ngidul matak boga budak tilu siki kawin tiluanana setru soak lain namahan kesenangan namahan karena getel karena ibadah kalah namahan parah padahal Allah tengah janjikan gitu cek Allah macaku kami di tepungkeun jodoh ge supaya aja nuntut ngarengha ulah eungat teuing gebahkeun tong dirawatan gitu sulit jelema eta make kana ilmu eta jigana moal aya lah di dieu kawin blokotokeun maka para nu umur ngaku incu lamun hoyong kapenat janji Allah la azidanakum anggo aturanana tinggal ngabolokotokeun anak jeung minantu burak dong aya di imah itu malah sekali waktu ketemu di kejauhan teh ka urang kunci we nah da mah burung nek nyem duit masing kumaha teh geus kaireng lah moal pi beneran teh kunci we reregan tutup-tutupkeun moal we teh jelema ka urang kana gitu hae nya kamu bayar emo gila mati itu meninggal maneh abi tengah dengek naon arek saya duaan ginahin aman itu nyangakeun eta mah dahak urang pan tadi ge wal jannatu hakun wa naru hakun nek sawarga hakaranjeun itu nek neraka hakaranjeun ayo ilmu mangan masihan saran rungkul ngabejaan bilih teu apal teh ieu jalan kana makom rahmat Allah teh ieu jalan kana laknat Allah itu sesak cina kana jalan rahmat Allah mah nyantong di sini bae ka dieu we itu ibu bade ka neraka amun ditawisan ka neraka terus yang dialim ku mangke we itu sabab bising rame di dituna urang gagal galina ku hakikat Pak ieu mah ngabejaane aslina itu neraka teh ibu hiji lalega entong sieun padat jadi neraka teh luas malah kahanapna ge dilapis dugi ka 7 lapis bisi dientep kitu neraka teh kadua na loba batur ka neraka teh ka neraka mah loba batur katiluna asupna teu rese eueuh pemeriksaan asup ka dinya mah kaopatna haneuteun teu aya dalilna jelema ka neraka kabulusan teu aya tak kitu jadi urang sing mikir luas kitu aja di dunia aja jelema na ka manehna senang ka batur nyenangkeun jelema ka neraka mah saldi gawena tauhid nu bisa migawe tauhid iwati jelema nu hayang ka neraka jadi digawena ta lempeng nu salahna we wungkul digawena teh itu maling lacur pasea kitu-kitu ngerieuh gapleh nah eta cara salat ongko capek itu makat malaikat jeung bikinana nginakeun salah bae gitu parah ke kaelan geletuk poe kiamat brus ke neraka 14 kabupaten cuma
Kiai kata mana cina jelema teh itu cina ka neraka. Ayo jelema hidang can diatur oge geus meuleum teh. Itu. Ya. Jelema nu hayang ka sawarga a'udzubillah teh. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kangaran-ngaran nu dipidamel ku urang mah Pak ditaroskeun. Kulemna ditaroskeun. Itu. Kahampangan keberatan make aturan jelema hayang ka sawarga Pak. Jelema nu hoyong ka sawarga di mana kahampangan keberatan haram yang hareup ngulon, haram yang hareup ngedan, makruh yang hareup ngaler, makruh yang hareup ngidul. Jelema hayang ka sawarga mah ngising ge susah yang hareup. Kakulon haram, ngahareupan Ka'bah, kawedan haram nemongan Ka'bah. Itu kakaler makruh Baitul Muqaddas, kakidul makruh dikaler Baitul Muqaddas. Hayang kiih wae kuat cara yang hareup nu meunang muih. Nah kan diulah muih. Itu. Da jelema anu sok kahampangan yang hareup ngaler mah buduk jaga parabotna oge. Teu hormat ka Baitul Muqaddas. Nu yang hareup ngulon buntung. Tuhan bisa ngerain, tapi nu ka neraka mah nek kaluhur ka handap ka kaler ka kulon ge meunang. Sangka ituna tinggal meuleum. Itu sama. Lain ya hakiki ilmu Allah. Mata kalau mata pusing ngaluarkeun agama ti dituna ge Inna dina indallahil Islam sadaya ge terangkeun ngan teu digarali. Itu aturan di Allah teh aya aya iza. Upami di desa mah aya instruksi, aya program. Mana instruksi, mana program. Ari iza instruksi, ari in program. Di Allah na inna dina. Hei jelema kami boga dua jalan jeung dua wadah, hiji jalan bener kaituna ka sawarga, dua jalan salah kaituna ka neraka. Lamun aranjun rek marilih lamun ti alona ge. Cenah abdi mah hoream pula pilih entong. Kitu tinggal meuleum teu loba urusan kitu wungkul. Itu coba angal. Cenah abdi mah hayang ka sawarga heug teu kaloh lamun hayang ka sawarga ingetkeun ti mimiti nincak dewasa balik bahasa Arabna nepi ka walau kana arwahu minal gorgor nepi ka nyawa aya dina tikoro can lepas wayahna 5 laksanakeun. Hiji maca syahadat saumur hirup sakali kalina. Kadua ngalakonan salat. Itu sabaraha kali cenah Pak salat sadinten sawengi teh? Sabaraha kali Pak? Salat sadinten sawengi sabaraha kali? 5. Meusan ting ka sawarga teh. Salah ya dia. Itu pendapat tadi. Sateges nama salat sadinten sawengi teh saelingna. Salat sadinten sawengi teh. Tong sok utar atur teuing lah. Ieu mah urusanna ka Allah Pak. Saelingna. Itu. Sabab salat jelema eling mah teu puguh hitungan. Ayeuna lamun lebet ka masjid, bus ka masjid badana tepan magrib. Kahiji payunkeun salat sunat syukrul wudu hiji dah. 2 salat sunat tahiyatul masjid. 3 salat sunat qoblak. 4 salat wajib. 5 salat ba'da. Magrib geus beunang kabeh lamun 5. Matak tong aneh lamun tatanggal salat isya eueuh. Cuk ustad ngan 5 ai magrib geus beunang kabeh isya nek nanaonan. Gitu. Ulah nyalahkeun tatanggal teh ai magrib aya aya isya eueuh cek manehna 5. Ada tangan geus beunang 5 nek ditambahan ku naon. Nu salah manehna keneh saelingna. Gitu. Allah moal narima kana salat jelema teh eling. Dipaksakeun oge. Nu teh eling mah moal ditarima. Nu eling ya salat. Itu nu eling mah teh buah hitunganana. Isya nya gitu keneh. Qobla 4 rakaat.
Isya 4 rakaat, ba'da Isya 4 rakaat. Itu tamahan kadituna ku salat witir. Ai witir sabaraha hiji? Hiji nepi ka 1 juta leuwih hiji eta witir, ngaran-ngaran ganjil eta witir. Bade hiji mangga witir mah ai teu boga ka era mah abong kena ganjil hiji. Kamalangkem teh jelema. Itu minimal 1000 hiji witir masuk tidak daturna. Ayang kasawarga salat hiji ya mage nepi. Meni udah kana hakiki mah Pak ampun paralu dewe kana abdi. Model urang mah salat oge malaikat teh geus ngigir we nempo salat urang teh ge sakapeungna hareup sakapeung ngigir. Itu cek malaikat nempo salat urang ieu teh salat teh tuliskeun entong. Ari teh dituliskeun da salat, ari dituliskeun aya kieu salat. Nah, matak dicilian dina bukunya ge timbang dicurek ke hungkul lain nyukan. Panggil ku Allah rakib tadi aya naon dina Gusti, sia ieu ciri naon? Salat cina Gusti, lalawora sia nyiritan salat nyirian salat meuli dicakra kieu. Ah da salatnya ge kitu Gusti ah nyangakeun eta mah. Aduh mah lamun teh emot kana dipiwaran ku Gusti mah sudi nempon ada berubah hayang nuliskeun. Kalau heueuh da indah nyaho teh jelema eta teh. Lain dia malaikat dia salat kieu mun ku aing dibuluhan 3000 moal kagedean teuing. Kitu hang 3000. Macam ulah sok beregong teuing salat 3000 kitu mah. Eta teh 3000 teh ongkos ojek ka sawarga. Mangkaning ti arah-arah mahsar ka sawarga teh lain ti dieu. Ti arah mahsar ka sawarga teh lalakon 3000 taun. Mangkaning urang boga ongkos 3000. Ajaran isukan ka budak ojek. Cing lamun tumpak ojek 3000 nepi ka mana? Ka sawarga 3000 tahun. Mata ketekan ojek mah beuring dibawa ngan moal dibalikeun deui da ongkosna ge angker ka ditueun hungkul 3000. Engke ge lamun aya jalma ka sawarga teh 3000 mah ngan ka tengah-tengah purangkeun we di neraka. Jadi dibawa seten ku tukang ojek baya ayak beuleumeun jelas. Da salat mah eleh ku tukang macul. Satia-satiasa guguru salat ka tukang macul. Tauhidna kuat tukang macul. Sok tingali Pak ka tukang macul. Nu macul mah kahiji mastakana sok didudukuyan. Naon sababna sablamun tai pacul 2 pancong we ninggang kana sirah moal burung gepeng. Mata didudukuyan. Kitu. Nah kaduana diatur di mana nyekaldoran panangan anu katuhu di mana panangan anu kiwa di mana sampean diatur nu katuhu di mana nu kenca di mana pahili we nu kenca di hareup tong ngarep-ngarep slamet teh nu suku buntung nya eta tauhid soca tukang macul mah musat kana pancongeun teu aya nu macul tangan jangan burung kapancong musat mastaka ngarah kana paculun soca ningali kana paculun pangamung diatur cek ilmuna cek pacul itu ka irung ngabejaan teh kade cenarung lamun aing antar kana taneuh wayahna tahan napas sabab lamun ditarik napas tai pacul jalabong amblas ya kana irung sia opat pancong burung maden itu diatur itu kasocanya gitu kene bu kagungan soca gaduh deh ente kadangnya tina YouTube nya cuma diomongkan dia prek-prek dari YouTube lah ada cepat jual kasoca wayahna di mana kami antar kana tanuh pureum ulah belotot wae sabab lamun bok pacul kana tanuh nyelebeng panon belotot asup 2 pancong moal bisa bentak deui kitu bahamna musat kana pacul nu kitu disebat tauhid maka hade ladang naon ge
hari sholat kalau bulan tangan capek orang masalah teh Allahu Akbar kakal ge Allahu Akbar kabirun bray sawah urang kahalodoan bray sieun runtuh encar budak biayaaneun encan RT nagih apai-apayan untung teu namru geuna teu ka awe salamnya kalah ngider itu tadi nama aing nek umroh cenah kalah teu meunang ayeuna teh padahal ceuk pahamna alhamdulillahirabbil alamin hamake apa yang ka umroh na naon mantan malaikat apalin kana pujitna ceuk malaikat kitu salat kieu tuliskeun tong aya kitu mungkin bapak mah tes tauhidnya adi mah biasa Pak itu ilu-iluan salatna kitu ku guruna duka urang ieu salatna ku guru teh dukanya terang itu da urang mah salat yang hareup ngulon puguh batur tadina yang hareup dinya dalam ustaz yang hareup nyatan burung malik kabeh ya juga nanyakeun bae salat teh kudu yang hareup ka mana teu milu nu kitu salat teh salat ilu-iluan macam di cakra we tulisanna geus salat ilu ka mana gitu ari azan ka sawarga jelema ilu-iluan kemana we teh nyalorobana ka neraka gitu ka sawarga malila kaeta ade punten pangemutan urang akurkeun urang saling emutan dina agama Islam urang ngaku Islam tapi amuradul watir ayeuna teh ukur ilu-iluan teh khususna dina Sayyidul Bait eta ramana sareng ibuna upami pidawuh Allah la in syakartum la azidanakum di mana urang nampikeun kana paparing Allah bakal ditambahan kanikmatanana syukuran dina nikahkeun putra mah kantun ngabrokotokeun panganten insyaallah bakal nuntut lega bumina tapi lamun dirawatan wae sok lamun teu medet lah itu lain salah janji Allah kurang salah praktek nah hayang boga tomat kalah melak cengek nya jelas bakal cacalangapan sabab lada cengek mah gitu ya kadua rumah tangga teh dina ajaran agama Islam mah alit-alitan oge eta teh ibadah kadek dina Islam duka itu pengantinnya agama Islam kan beda panggih henteu nanya